Ayu urang pedar harti jeung larapnya kecap sapaan AA. Pasti sering ngadangu kecap AA-nya, tapi kumaha sih larapna nu bener teh? Tah, urang bakal ngagunakeun infografis ieu keur bahan pedaranana. Intina mah, AA teh kecap sapaan khusus bikin lelaki. Kecap ieu teh saanyana panyeluk pondok tina akang atawa kakang. Tah, di bagian ieu jelas pisan ketembong asal-usulnya. Ayeuna, urang tinggali contona langsung dina kalimahnya. Di dieu, si Nyai nu leuwih ngoran nanyakeun ka lanceknya, si AA. Jadi hartina teh nanyakeun naha lancekna masih keneh sare. Tapi lain saukur unur, A teh ngandung harti hormat. Jadi dipakena keur lancok lelaki. Ka lalaki nu leuwih kolot jeung dina basa hormat. Gambar ieu nunjukeun pisan kumaha AA dipake pikeun ngahormat. Jadi ingatnya AA teh sapaan hormat keur lalaki asalna tina akang. Salianti AA, aya keneh sapaan sejen teh nu anjeun apal? Cik sebutkeun.